sering tepikeun kalamun ditawarkeun tapaeh kanu kolot ulah urang nu ngora mah beureun mun ditawaran moal wakadaek ieu nu kolot teh. Ya kira-kira jamereunna mah geus kadaluarsa ngaji kira-kira lamun maot isuk daek can daek keneh bae. Ya Allah, padahal mah di pangsenang-senangna maot lantaran geus teu aktivitas, teu kudu digawe, teu kudu tani, bahkan teu kudu salat, teu kudu puasa. Jadi sakumaha tadi cek aspuri atuh geus we idza matabnu adam in qata'a selesai. Mantak nikmat maut eta geunaheun pre segala rupa. Pre jadi tinggal orang menikmati hasil amal orang. Eta si sok dicaritakeun bahwa di jero kubur teh cenah sepi, di jero kubur teh cenah poek, di jero kubur teh cenah sempi. Bohong ternyata di jero kubur teh rame ngeleuwihan ti mall wae di Tangerang rame. Bohong lamun di jero kuburan teh sepi, bohong lamun di jero kuburan teh poek, bohong. Di jero kubur teh ternyata rame luar biasa. Kaparangi ku urang di jero kubur teh jeung nu ngaran Remi Gaple kreditan jeung kamari nonton main bola araya kabeh araya lah. Tah kuari geus dibejaan nu ngaji pendi bahwa di jero kuburan teh rame. Kumaha kira-kira daek? Masya Allah. Lamun urang lembur mah urang lembur, nu teu masantren teu ngaji, ditawaran maot embung teh wajar. Lantaran nu bakal ka kubur teh babaturan manehanana nu karitu. Pan ai urang mah ieu mun maot kapanggih jeung kitab, jeung salat hajat, jeung salat tahajud. Masuk tahajud emang. Kaparanggih jeung nu ngaran sodako. Eta teh akan dibentuk-bentukeun di jero kubur teh. Ieu saha ieu kasep amat. Oh, abdi teh cenah ieu teh salat. Masya Allah karim. Ieu saha ieu kasep amat? Abdi puasa. Hari ieu abdi sodako. Hari ieu abdi tahajud. Kan senang tah urang di jero kubur. Kaparanggih dumantak para aulia Allah, para sholihin mah maot eta nikmat. Kapanggih di jero kubur ku Haji Pendi. Ya ieu saha jore amat ya. Oh, iya abdi mah sok lamun jualan karung dioplos. Ieu nu jore ieu bohong. Nu ieu menipu. Ieu nu ieu. Tah, ieu mah nyedekeun si Mbak. Araya kabeh. Bakal kaparangi di jero kubur ternyata rame. Masya Allah.
ramekeun jero kubur ku urang supaya urang betah di jero kubur. Ramekeun ti ayeuna jang batur-batur urang. Lamun urang datang ka jero kubur, tilu nu milu, nu dua balik, nu hiji makan milu bae amal urang. Ti mimiti di jero kubur milu ngabarengan urang moal pisah kajen kukumaha terus we ngabarengan. Nu paling bahaya engke ketika dibahas urang kan iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi teh pan aya yaumil akhir. Yaumil akhir teh hartina poe terakhir. Nu mantak disebut poe terakhir la laila ba'dahu, eueuh peuting ka ditu mah beurang bae. Geus eueuh poe Sabtu jang gajian eueuh. Oh, jeeglena geus eueuh. Sia masalah setik batu wajar we. Eueuh sepotek, eueuh cinglu. Geus tinggal poe we ka ditu eueuh peuting disebut yaumil akhir. Urang percaya ka Kangjeng, percaya ka yaumil akhir. Nah, iya ketika kiamat engke dihudangkeun deui baas ngaranna, digiring urang ka mahsyar. Mahsyar ketika Kangjeng ditaros, ya Rasulullah tepatna mahsyar di mana? Cek Kangjeng Rasul di Yerusalem Masjidil Aqsa. Di berbagai negara, Baghdad, Turki, Yaman, Indonesia, harudang kabeh digiring kabeh ka mahsyar. Urang dieu dihudangkeun ti kubur berangkat ka mahsyar. Tempat kumpul. Ya Allah. Nemantak kuari kudu geura kanyahokeun heula jalan-jalanna besi nyasab engke lain ka mahsyar ka adi itu di ka Baduy bahaya ngajauhan tah ieu mahsyar. Kangjeng ditaros ya Rasulullah hari eta berangkat ka mahsyar teh naik naon ya Rasulullah? Kangjeng nyarita nyarios ngawaler saur Kangjeng jelema berangkat ti lemburna masing-masing menuju mahsyar teh beda-beda. Wa minha di antarana aya anu arraqibu naik kendaraan. Moho bangsa Timur Jaya naik kendaraan. Batu jana naik kebo kabeneran kebona meulina kurang beres tengah jalan ngagedeprok kebona. Tuh Masya Allah bangsa kiai-kiai anu ngalaksanakeun korban jeung sedekah ar-raqib naik kendaraan. Wa minha al-masyi ala rijlaih aya anu lempang suku tidak ka Yerusalem. Masya Allah karim tapi aman datang sebab make amal perbuatan ayeuna. Wa minha aya anu berangkat teh ala wajhihi beungeutna di handap sukuna di luhur. Coba bayangkan ke orang suku di luhur banget di handap ya karim. Masya Allah. Renung-renung ku urang ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpung urang masih kene aya kesempatan jang tobat ka Gusti Allah. Urang lamun ngarenungkeun eta Masya Allah moal lila kan
maot teh nu isuk-isuk sehat, lohor maot, lohor sehat, asar maot. Lamun geus boga amal bagus bahkan mina. Nah iya ya anu make beungeut tuh kaditu leumpang teh. Nu paling bahaya wa minha di antara anu leumpang teh deui ala suratil qirodah beungeutna kos monyet. Apa lahirna di ditu belah ditu solehan alain diganti beta begitu ku Gusti Allah jadi monyet sanajan di dunia geus jadi haji cara si eta monyet bae ustad misalnya tuh monyet bae pedagang monyet bae nah kumaha kang jeung eta teh bisa diganti jadi monyet saha wahum az-zunat etalah pezina nu di alam dunia na daek ngalaksanakeun zina tetobat jana ka Gusti Allah hudang ti kubur digiring ka mahsyar ala suratil qirodah na'udzubillah min dalik renungkeun ku urang engke bakal kaparangi urang hudang di kubur toel ku urang ya lain mah aja pendi kan mohon pan banget jadi kiat ayo coba ada kumaha eta bahkan lain lalagan masya Allah kan wa minha di antara anu bakal kapanggih ya akhirat digiring ka mahsyar di tempat masing-masing teh ieu rupana ala suratil khanazir rupa celeng rupana rupa babi bae kumaha ya Allah ya Rabb saha eta ya Rasulullah nu rupana rupa babi teh eta mah horenganan alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema nu sok di dunyana ngadaharan haram ngadaharan pajem nyanggakeun sadaya-daya nusok ngadahar pajeng teh saha ente bae nu nafsiran heulana moal disebutkeun di dieu tah babaturan Kidur Jaya ge aya nusok ngadaharan pajeng nusok ngadaharan haram tuh engke bakal rupa khinzir masya Allah meureun nusok ngadaharan pajeg mah pamarentah diurang wallahu alam tapi aya anu teu ngadahar apa anu ngadahar terserah pamarentah ngan seperti kitu beta wajar lamun camat bupati gubernur ka neraka rupana rupa khinzir wajar ieu mah Kidur Jaya rupana monyet rupana babi usul Kidur Jaya ieu rupa kunaon jadi kieu pernah kasumbang pernah kasumbang ya Allah ya Rabbi anas gede henteu ya Allah rengenan berubah jadi babi lain karunya itu mah geus ditih heula jadi babina ya jangan zakat tilok pan tuh nah ieu ulah dirugikeun diri urang ku hal-hal anu sepele lantaran kiai teh kapan dibere teh tina pajak tidak pajak ulah boga sakadar gabejaan bae lantaran ieu pajak teh mun dicaritakeun di negara Indonesia mantak muringkak bulu urang nyaritakeun seputar negara Indonesia nyaritakeun tentang perpajakan tentang kitu APBD negara pohara anu tertera di kabupaten sakitu nu henteu dicatat da mah wallahu alam ih negara makmur jasa negara urang mah ieu negara mantek padengsek-dengsek hayang jadi bupati hayang jadi gubernur kabelah ditu hayang jadi presiden lantaran di jerona pohara keun we urang bagian nu teu nyahona bae urang mah bagian ngararaji sebab lamun urang disuntik dibere nyaho bakal marudah hayang demo bahkan hayang perang
Kiai-kiai anu haju bertekuk lutut kiai nu teu nyarahun jero-jerona nagara mun nyaho jerona nagara bakal ijid ka nagara. Urang neuleuh pamarentah sapatuna herang, bajuna bagus, dasina ngambay, di jerona mah pan meureunan termasuk jelema ahli neraka nu sabenerna. Mun nyaho emang kumaha gitu, koruptor mun ku urang ditataan hiji-hiji, masya Allah di Indonesia. Nyana cek nyana teh so amat emang sekali-sekali aing osok so di hari pensia wajar nyaho jasa salah kuda apa nyaho jasa coba nyaho jasa seputar jelema anu mantan negarawan nu kuari ngararaji aya mantan Polda, Kapolda dan lain-lain sebagainya nyaritakeun keberadaan negara. Memeh kitu ge geus nyaho ieu. Tah, badak heran kalau makin Nurjaya masih kene dae ka pendopo gitu tah heran ja. Maca solawat di mana horeng. Aduh Gusti Allah, urang-urang bae. Negara teh urang sebenarnya santri ya ibu-ibu anu teu nyaho naon eta penegara-negara. Namun geus eueuh ibu-ibu nu lalugu, santri-santri, ustad di negara bakal kumaha meureun. Tah, geus kajian tama negara mah ieu tah digiring ka masyar pikiran kurang. Pikiran tak kurang rupa monyet, aya anu rupana rupa babi, aya anu rupa kadal, aya anu rupa teh rupa buaya. Buaya mah loba meureun nya. Ya ieu bangsa buaya darat mah lulu ja. Gusti Allah doaku. Nah, renungkeun ku urang Gusti bakal seperti eta ngahijilah di mahsyar. Ngahiji di mahsyar tidinya aya jembatan menuju surga lewat neraka jahannam ngaranna Shiratal Mustaqim. Ayat 3 posna wakila ayat 7 posna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun ke nanjak deui 1000 tahun turun deui 1000 tahun. Kaji pendi mah barang nanjak ka keselan ngagujubar ti heula. Kesel cek jana aing mah. Harapan datang ka ditu. Ya Allah ya Rabbi. Tah timbang amal heula mizan wa nad'ul mawazinal qist. Allah nyieun timbangan, timbang amal. Santri mah pokona mah timbang salat plek, puasa plek, bagsa ngaji plek geus. Nasihat eueuh sorga. Haji pendi timbang. Salat bagus. Jideug haji pendi ge. Puasa mantep. Masyaallah. Hebat haji, hebat. Luar biasa Haji Fendi. Ya Allah ya Rabb. Zakat osoklah setik Pak. Iya hebat. Pas dibohong aya setik bohong. Oplos kayak ngajengkit. Menganiaya para pedagang. Wah, geus lempeng ya. Nyana lagi geus bingung asana berat ka ditu aja. Timbang kagorengan anak ambalaya datang ka ngelehkeun kabagusan. Diputus nama seorang manusia Haji Supendi, keputusannya mesti jahanam. Lo penting kagorengan. Seperti eta lah. Ikan keur ngagambarkeun timbangan kumaha mun kafir makan eueuh tama mukmin mah bagus goreng geus mun bagus ka dieu mun goreng ka dieu kafir makan eueuh kabagusanana tapi tetep we ditimbang ngan ditimbangna sakaligus
kafir mah ditimbang sekaligus tur dierut per provinsi atau per negara bahkan wakila per umat dihijikan sekaligus lantaran kabagusanana dihijikan sekaligus seluruh kafir Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya dihijikan blek goreng kabeh sebabnya nama imanan langsung di neraka abadal abidin wa amadal amidin harapan bakal dicabut deh ini saya terus taman digodok dibelem terus tuh harapan cerik sakit tuh cicing sakit tuh. Masya Allah kan ayah jeb ini masanajan ka neraka ayah harapan ayah maksudnya sanajan ka neraka jana lamun geus beak mah dosana geus beak dosana dicabut tetap dicabut nungguan seepna dosa gitulah gambaran yaumil akhir ke terakhir sekali jelema nu ka sorga aya anu sakilat ka sorga plek 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 sakicep aya anu kosmanu ka sorga teh aya nu kos kuda aya nu lumpat aya nu lempang aya nu habuan ngesod tapi datang ke sorga aya nu tadi teh naik ke harapan golepa turun golepa tah lain gede mikir sih atuh seperti etala lalakon urang teh awaluhu Jibril awal siratal mustaqim malaikat Jibril wa wasatuhu Mikail di pertengahan malaikat Mikail al-amin manehanana anu bakal ngecek keberadaan amal-amal urang pos-pos tersebut nu bakal didatangan ku urang tidinya bakal dicek ku malaikat Mikail lulus masuklah ke surga kitu gambaran hirup setelah hirup urang maut setelah maut bakal seperti